cangkilan dokter Andes ngadu jeung aing. Bocana so amat da kiai, emang aing mah so jeung dokter Andes mah. Tapi dokter Andes nu teu ngaji ya, nu ngaji mah nyahoun nya. Ngan teh tik jasa aja dokter Andes nu ngaji. Nyaho ka kalimah acan. Teh nyahoun ka kalimah acan. Ini kumaha ngahatikeun Al-Qur'an atuh. Nah ieu deuk sok-sokan ngabongkar hukum tina Al-Qur'an. Mendak lamun datang ka kula neuk nyaritakeun hukum, mawa ka hukum. Dilutap-leptotkeun ku aing kalimahnya. Lamun geus teu bisa, saya tampiling sa ku aing. Neuk nyokot hukum dina Al-Qur'an tampiling heula ku aing. Sia sok-sokan. Tuh, lamun bisa lumpat aing. Insyaallah saya langsung Al-Qur'an bae. Hendak amun aya Muhammadiyah kai maing ge. Baheula aya tah hiji urang Karawang teh ngabejaannya anti muludan, anti haul. Mawa kitab ka aing. Inget bae mah beungeut teh mun aya dicabok wae wae. Inget aing mah duaan bebeja cek yana kula di kampung sawah Karawang. Kuari cicing di mana? Di perumahan. Ieu kula nyanggakeun kitab cik. Tanya heula ku kula, kitab naon ieu? Tak kitabna dirinya. Iya berarti deuk haul ieu nya ngarad haul. Ngaji di mana mah Pak? Ngaji di mana? Cicing di mana? Awas, gua coba-coba. Pamitan ngan teu ngising doang nya di dinya. Inget bae, pokona asal aya ka imah aing deui atawa ulah dicukur bae kumisna nya na. Kabok sia ku aing. Dan kaburu katanya sia ku aing, aing gerget bae harnes bae. Awas ya coba-coba ngembangkeun di Tangerang sia ku aing. Geteluh sia ku aing. Aduh, cenah kieu boga telu amit-amit. Awas ya, teu bisa. Kuari aya deui nu ngaku nabi di Bayur tah, geus aya deui bae ku nabi di Bayur. Jore amat nabi urang Bayur. Ayo nabi urang Bayur, ayo. Kamari aya nu bebeja ka kula teh aya nu ngaku nabi cenah di Bayur. Kumahakeun ge antepkeun. Aju, antepkeun bae, malah undang masyarakat. Aju, rasul-rasul ku urang. Rasul coba ceramah. Asal salah be surakan atuh ku urang. Weh, teu beres cak urang teh. Kebel-kebel gebruskeun ka Cisadane habak. Dibayar ngaku nabi. Ya Allah. Hendak wayahna ka masyarakat kuari lobakeun ngaji di lembur masing-masing lantaran ieu nabi lain di Mekah bae horenganan. Di Bayur ge aya horengan. Masyaallah karim, geus puguh Ahmadiyah, aya cal teh di Bayur aya nabi. Aya nyeuleuh eta beungeutna nabi kasetan teh sih. Menjore nabi jore jadi bahasa lagi nabi teu kasep mantak lamun teu kasep geus jotos apa nya habis jore kos gitu deuleu irungna mancung teu atuh ban urang dipimpin ku nabi jore teu betah tuh nya nabi hideung Masya Allah, pada Nabi mau tibimiti, geus puguh akhlak nama. Ieu sosok nage kudu pikaresepeun. Urang bae, urang ye urang. Lempang jeung jelema nu ganteng, gagah, bangga aya satu kebanggaan. Coba lamun urang lempang jeung jelema kunyin. Tanajan sugih teu bangga jaing mah. Atuh kunyin kitu boro-boro gelut ieu mah dicintrek ge podari budak. Kumaha nabi pan nabi mah dikembangkeun agama perangkan ka dituna. Masya Allah di Bayur anu ngaku nabi tapi asli nama kurang Brebes. Orang Jawa lain orang gitu. Nah nu jelas mah ngaraji sing ade bejakeun anak urang incu mentak hayo muludan sabulan mulut ngan muludana bejakeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeh teu kaliru ieu memuludan nyaritakeun ampok. Kangjeng Nabi teh disinggung-singgung jadi budak teh nyahoeun geus bejakeun wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqan zati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadallahu musyarraban bi humrah dan selanjutnya geus sepak terjang Kangjeng Nabi keistimewaan Kangjeng Nabi geus berarti budak teh oh hebat Nabi urang teh. Bejakeun lahirna di Mekah, diutus di Mekah, engke ngalih terus ke Madinah, pupus di Madinah. Jinde cak Kangjeng Nabi lah madilah Nabi ya ba'di, eueuh Nabi sabada kaula. Bejakeun geus budak ge. Budak, eueuh deui Nabi sia, cak kiai ge. Kiai nu mana kiai nu itu, kiai nu itu, henteu nya mah teu ngabejakeun Nabi, ngabejakeun amplop doang.
budak leutik ge jauh. Budak leutik. Dis budak udah masuk kadege budak we. Sia teh mana? Muludan. Teh mana di anu nyaritakeun teh kiaina. Non, takun kos kitu naon kapal perang sama kapal perang. Udah ditanggap bae tah. Itu mah bagus ya kiaina nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kos kumaha teh Kangjeng Nabi? Eueuh di urang mah. Kos urang. Oh, henteu cenah. Asep Nabi mah. Ieu jore. Budak ge nyaho. Jadi sia lamun aya Nabi jore percaya henteu. Nah, mantap ge coba ieu nu dibayur coba ka Asep. Ulah waka kanu kolot ieu ka budak we. Sa Nabi lain itu lain jakena. Kunaon? Ceulina pitek. Bejahan budak muludan ayo budak-budak mulud ieu mah lain si kolotna. Kolot bagi berkat budak teu balik tah. Balik. Balik ke tungtungna mah budak balik kolot nundutan. Puguh bana tuh. Budak aya budak dayakeun caritan. Jadi supaya nyaho keur mangaji unggal poe henteu jalain santri mingguan ge henteu satahun sakali memperkenalkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal geus beak bulan Maulud geus ulah tuh ka dituna ulah muludan malulu. Bab bulan mulud lah, muludan teh abeh budak kadidik. Oh bulan muludnya, muludan. Ayo mah budak ke, ieu mah muludan di mana? Ya emang goreng mulud keneh. Budak ke nyarita ke muludnya lain. Kan lain bulan mulud di muludan teu ngadidik kan. Tuh supaya ngadidik jero bulan mulud beurang peuting subuh lo asar magrib. Nah iyalah jelema nu panggoreng-goreng nama siksaanana nu dijelaskeun di dieu tambahan dilanjutkeun ieu mah uraian bahasa Gusti Allah dina lapad minhum nurujuna kana man ieu teh ngaraksa makna man lantaran man mah min syagil umum man mawa al-tusai mazukir umum. Just bisa seorang dua antiluan jeung saja banyak wa bima gobla jeung lapad nu samemeh nama ieu samemeh man mah ngaraksa lafazna saha eta man teh Yahudi aya deui ngajelaskeun masalah abadat tauhuta eta macana bisa didomahkeun bakna ieu mah carita maca doang bisa abudat toguti didapatkan ka dina sebab lamun abud mah isim lain fiil lamun wa abada toguta atuh meureunanan abadana fiil togutana jadi maf'ul bi tapi lamun geus abud eta berarti isimna isim jamak didapatkan kana togut dibacana meunang wa ja'ala minhumul qiradata wa abuda tawuti atuh teu naon keur carita macam bahkan lapan abdun maye bisa 12 bahkan Imam Faruroji nyaritakeun bisa 16 bahkan nu sejen mah bisa nyaritakeun 18 macana teh menang abud menang ubud menang ibad menang abad menang ubad menang abadun menang ubadun menang abadatun menang ibadun. Oh panjang sama caritaanana mantap mun hayang nyaho mah mararondok atuh sararia untuk mondok mah mal bisa maca doang ge maca di dieu ge dijelaskeun seetik doang tina abadat teh cenah cek Imam Jalal menang dibaca abud bahkan lamun kurang dijelaskeun deui mah atuh lain abud bae macan menang abadah menang ibad, menang ubad, menang ubadun, menang abadatun. Itu kan itu panjang lapan abdun mah. Bisa gina ubadun dan lain sebagainya. Dijelaskan dina alfiyah ge geus menang 12. Lamun imam-imam nu sejen ngameunangkeun 18. Tah nyaritakeun abdun ge menang dibaca 12 moal mah bulan. Mantap kalau dianggap enteng ngaji teh ya Allah ku berat-beratna nundutan berat ieu mah sekelumit doang Imam Jalal mah padu menang doang lah sakena teh mah halanan
dijelaskan nama manggawe jana kuno mararaca ngan lamun geus bisa hiji beta menang dirobah berarti lain dirobah artina kemenangan tina abada fiil jadi abud berarti isim mun geus caritakeun isim masya Allah tuh loba jasa isim mah tina abdun mah loba jasa jadi 12 lini mah isim jadi isim sulasi mapan loba palun pahal pahil paul pilun pihil pihal piul pulun pul pahal poil oh kan kos gitu teh dah santri mah di luar kepala apa gitu pasun paros abid audud imun ibil imad hubuk kuplun unum surod duil jadi kudu di luar kepala jak santri pugu di luar kepala kabeh hiji jajan aduh tak pakai lalagan tahu budak santri mah alfiah mah kos gitu jadi lamun manggih bahasa kos gitu teh menang gitu dicontohan di dituna jadi lamun palsun wajan paklun abdun palsun paros abadun tuh palsun paros kabidun abidun bisa kos gitu palsun paros kabid adudun abudun bisa tuh adudun abud bisa palsun paros kabid adud ilmun bisa ibdun ibilun ibidun hibukun piulun tuh nganu ulah cenah wajan piul lantaran piul mah tina kacerah kana dong mah berat teh cak urang Arab berat ge cak urang Cikupa mah henteu mun urang Arab tina piul tina kacerah kana dong mah ulah tapi cak urang Cikupa mah henteu jadi Sunda mah loba buktina mana irung tuh ti kacerah ka dong mah irung irus atuh loba di Sunda mah irus hitut atuh Sunda jeung Arab atuh lain deui nya eta lah dicaritakeun lah dina kitab Alfiah babari kos kitu mah ilun hibuk inabun ibadun hibukun inab hibuk kiplun kuplun puklun ubdun atuh bisa unukun ubudun tuh bisa unukun nya kuplun unuk surodun ubadun duilun ubidun atuh bisa saya tak bahkan ditambahan deh abadun ibadun jama geus men jama geus ka dituna ubadun nusorun ubadun nasoratun abadatun ayo mata ge masuk aya Muhammadiyah ku aing mah di abdun masalanan ditanya heula ku aing mah bisa sabaraha wajah geus mawa ka hukum aing mah heula siang ngaji di mana heulanan mun teu bisa dibebaskeun di ampang aing sia ku aing baca teh artinya hese lamun teu ngaji mah tapi lamun ngaji babari atuh geus diaji mah jaya rumus-rumusna mantak asal geus ngaji alfiah aya tah di lembur pondok mah lantaran teu bisa-bisa alfiah anak we ngaranan alfiah emang kunaon di dengan aing baheula ngaji teu bisa-bisa anak-anak atulah ngaranna alfiah tapi bagus bae mengenang kabodohannya na bae